boga pamajikan nomorna aya HP na aya der SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu eta teh keuyeub apal keuyeub ari keuyeub matana sok mencerong ka hareup ari lempangna ka mana ka gigir eta teh keuy puguh-puguh pamajikan ge hayang ngeunjajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh sok sing tarik puguh-puguh imah ge aya lawang pantoan kalah ngajeleng tina janela eta teh puguh-puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek nu kitu mah lain kuyup astagfirullah kuyup matara momotoran cok nah itu kuyup disarwakeun jeung ojek pengkolan di abdi ieu mah ya lo pedal teh teh da beda provinsi eta ieu mah Jawa Tengah da kitu nya Paku di desa Bahasa Tara Sarua di kampung Bahasa Tara Akur di abdi mah di Pangandaran nu kitu teh ojek geuning di dieu mah nu kitu teh keuyeub Allah sok komo ayeuna tadi tak ibu cek Bapak Kuwu masjid teh erep 2, sabaraha luar biasa tapi ternyata abdi pernah ka dia ka Brebes Bu ka Pamedaran pernah jadwal eta ngalangkung ka masjid keur bulan puasa ternyata nu asup ka masjid teh para pemuda nama langka nu ngalora hese eta we pemain inti aki-aki nu geus tarek modar ngahudangkeun eta saur dina speaker ge geus teu puguh pok-pokanana nguningakeun ka sadayana ieu waos kantun tilu paur pedul kala keeng nu hudangna ge dedemit nyaoteng si abah eta meureun ngahudangkeun teh alus make rompi Gusti naon eta teh kopiah topi atau baret eta teh astagfirullah diilik-ilik si abah eta teh geuning makhluk metik kunaon disebut makhluk metik si itu sabab berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu eueuh lempang ngeureuyeun teu beda jiga motor mio eueuh gigian tapi maju alus eta batur mulai nu bogaeun mang eta jaket kitu teh teuing menang mulung teuing ti mana eta ieu masyarakat kepala desa Cikakak aya nu kieu senalna mah alus gaul gerakang Allahu Akbar si ibu bapak sadayana masjid kade ibu yuh komo-komori cenah ngonang mamah dede halal biang halal wah kade bisi ka mabruran puasa urang ece da mabrurna ibadah malain pada ece kudu ayeuna kompak ngaji di dia hadir ari balik ngaji teu diamalkeun ilmuna juga nu nya alus ditariung datang ka imah mah dibabetkeun bener gitu oh ayeuna ditiung lu pada keur ngaji datang ka imah mah dialungkeun diganti ku singlet ata kitu ibu ayeuna mah dunia teh semakin nini ge make calana street bujur leutik di atrit-antrit lila-lila ka pacirit ada gaul ayeuna mah nini zaman kiwari mah ningkah sok make legging sok aya nu make legging legging teh calana lepet gegeren anjing ya Allah make baju sekwilda sekitar wilayah dada leungna lurah luhur sabelah arokna bupati buka paha tinggi-tinggi teu beda juga jablay di Pangandaran aya di dia jablay aya sengseong apaan teh ibu sengseong jerkut apa jerkut 15.000 toto jer dina jukut ya cek ada dikemas diri teh tongker ngaji wungkul sabab barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa si emak geura geulis dikemas mah ditiung teu apa romeheun cik ibu lamun awewe ditiung wae saya awon jawab saya awon piraku keur diangir dititiung manya keur dikeramas dititiung terus sing nepi udegna ka dinya
oh ibu nu garelis ya kahade manfaatkan ibu yu abdikeun diri ka Gusti Allah ibadah sing ningkat masjid lebetan sokang abdi mah tidak mengharapkan bapak kepala desa Pak RT bapak-bapak kompak ngaji ayeuna lebih 100 orang dur waktu subuh ada panggilan nada dering ngalangkungan adan bakal aya engke di masjid nu berjamaah sakieu bapak-bapak kereceli Pak RT nage duka teuing alhamdulillah abdi mah bangga tadi serupa kepala desa alhamdulillah cenah Bu Haji di Cikakak mah berjamaah tiap masjid teh disiplin da kabuktian dur waktu lohor beduges di masjid benar dur waktu asar kohkol geus ditajung benar jadi nu pangheulana asup ka surga nage bedug jeung cek bedug teh bye bye Pak RT eta bedug rek asup ka surga ari RT ngepluk we udu di sawah